Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salam ala rasulillah wa ba'du. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa nawalakum wa nafa'anihi. Amin ya rabbal alamin. Dinu hanca dinten kamari tina masalah salat nu dijelaskeun ibadah teh kabagi dua. Aya ibadah bangsa badan anu dohir, aya ibadah bangsa badan anu batin atau bangsa hate. Anu dohir mana wae? Kahiji salat, lajeng kaduana puasa, katilu haji, kaopat zakat. Kata urutanna Abdullah salat terus puasa, terus haji, terus zakat. Kata urutan ka Abdullah. Lamun fardu salat pang Abdullah fardu, sunat salat pang Abdullah sunat. Kamari gitu ya. Lajeng dia aya ibadah bangsa badan anu bangsa hate. Ibadah badan anu bangsa hate, bangsa batin seperti naon? Kahiji iman, kedua ma'rifat, katilu naon itu? Tapakur, kaopat tawakal, kalimah sab, dua kana roja, katujuh ridho karena segala amal siti Allah, kadalapan qadarnya, kasalapan aja. Wa mahabbatillah sareng kasalajengna cinta ka Allah. Kayak kapalnya bakal betul-betul cinta ka Allah. Salajengna wa taubati sareng tobat. Tobat teh nyaeta janji ka Allah moal deui-deui balik ka dosa nu geus dipigawe. Tobat teh nyaeta nalangsa teh kana geus migawe kasalahan. Ngenes, ngangres, sedih, eta betul tobat. Maca istighfar. Itu mah udah bagi ibadah kan eta tobat teh. Ibadah bangsa badan bangsa hate. Wa tatahuri minarodail sareng maresihan hate tina reged-reged. Kotor-kotor hate seperti mana katomai seperti toma. Toma teh eta teh penyakit. Bersihan atuh urang tina toma. Naon toma teh? Toma teh ngarep-ngarep hayang dibere. Tatangga sengseng aya sada keur ngesop ye. Geus teh lah teungeun dia sanggup da ke bakal dibere ku tatangga. Eta teh toma karena kitu teh. Nya teu kenging toma teh penyakit. Urang ngajauhan toma ibadah. Jalan digawe toma teh. Ah teh kan. Ai batu itu mun buah di karangna pastilah pinaku teu mere ka urang. Arep-arep geus isuk deui eueuh. Eta ngaranna toma kitu teh. Cek babasan teh masna. Molongo mim, molongo ain calangap. Calangap ain teh molongo teu meunang pisan. Eta ngaranna toma. Jauhan teman gitunya penyakit ngabersih hati tina toma. Wanawi umpama toma sampai naon tatopul teh tutupelan kumaha ngentada ka batur gitu lah. Tutup nopel bahasa teh mau dikobong tapi nopel batur liwatna urang ngilu dahar padahal mah tawar gatra baturna teh. Hayu euy ngariung nyawa jangan diukur. Saya biru nanti udah habuk nanti gunung dangu. Tah sering-sering teh mah ngeta dah ka batur bisi batu tadi deueun karena tutupelan topul gitu teh. Ya. Atau aya nu hajat. Heuh api-api ulin ka dinya. Kerieu tapi mah kitu. Aya nu ieu nu naon anu ke ngangwag dangdang nih. Kasong disuguhan jam 9 10 teh dalahannya. Dalahar apa jam sakitu dalahan teh heula api ngaliwat kalinya make digorowan kadieu kurang semangat nyampulkeun naon dan terus tuang abi mas kitu ayo ansap-ansap ariung kalau hayang mah teh dan hiji
eta ngaranna naon tupel gitu ya penyakit hati piceun bersihan lajeng deui tah kusabab ayeuna afdolna ibadah bangsa badan bangsa dohir teh nu mana afdol mana bangsa dohir bangsa batin ternyata nu afdol bangsa batin nu pangabdolna nyaeta iman sehingga tina salat afdol kana ibadah bangsa batin bangsa boleh tawakal kana teh tobat sabar dibalik salat afdol kana eta pangabdol nyaeta iman sabab dasarna salatnya nyaeta iman Jamal teu boga iman salat da mah jangan salah kata salat teh. Nah, gitu. Bahkan dicarioskeun tapakkuru saatin afdolun min ibadati sitina sanatan. Ulah, tapakkur sajam eta leuwih hebat leuwih afdol tibatan ibadah salat 60 tahun. Oh, kita tapakkur sajam. Tapi lain hatina ninggalkeun salat lain. Tapakur tahun, tapakur teh naon? Mikir-mikir kana kakawasan Gusti Allah. Cek kamari teh ya HP bisa nelpon jarak jauh, bisa video call patep-patep beungeut. Nya kakawasan Allah aya kieu na ieu. Tah tapakur hati urang teh. Dibalik salat 30 tahun alus kita tapakur sajam teh. Atau kita urang ka Pangandaran yuk. Pangandaran tapakur apa laut. Itu salat ge lain gitu salat mangan jalani kan dibayar ku sering tapakur kana kawasan Allah tapakur kana kahebatan Allah ningali alam anu indah teh masyaallah subhanallah kudu bentuk tapakur nya urang boga ayeuna boga anugerah boga kalimatan ulah pangrasa ieu teh doa aing pangrasa ieu teh gara-gara ieu naon eta geus ieu mah kakawasan Gusti Allah urang meunang kamuliaan meunang kaluhurahan tapakur eta teh ti Allah nya urang geus beres nyieun imah sakieu gayana sakieu kerenna meunang haju hutang ka ditu ka dieu kade di dinya aya campur tangan Gusti Allah naon wae eta mah anak urang geus jadi sarjana misalkan geus diwisuda ulah pangrasa aing kudu bulu koleang pada ngabiayaan budak ulah pangrasa kitu Gusti Allah berperan sangat besar di dia. Kalau tengah sakit mau jadi kalau kumaha ge nya mata urang ulah jauh-jauh di Gusti Allah. Kasauran jumhur ulama aya tapakur teh kabagi 5. Tapakur kumaha ya? Awas. Tapakur kabagi 5. Kahiji tapakur dina tanda-tanda kekawasan Gusti Allah. Ningali ombak di lautan, ningali ayeuna kapal teu diteuleum, ningali ayeuna bulan ngagantung ku talian, ningali matahari caak kitu, ningali ayat-ayat Allah nimbulkeun kana hate yakin ka Allah. Tah eta tapakurana. Lamun ayeuna itu ombak saking gaya ciptaan Allah, itu naon laut tapi urangna dina hate eueuh timbul yakin, berarti eta lain tapakurana. Sabab tapakur ayat Allah mah nimbulkeun kana ya yakin. Nomor kedua tapakur dina nikmat Allah. Di bada nikmat ku Allah urang teh badan sehat batur mah tuh usia sakieu geus rempong, usia sakieu teh geus cabutan di mata ku Allah, urang mah jag-jag keneh, kuat keneh berjamaah, kuat keneh ngaji, diuk berjam-jam kuat keneh. Nikmat ya Allah tapakuran ku urang, tapakur kitu bakal nimbulkeun cinta ka Allah. Nimbulkeun nyaat ka Allah, nimbulkeun mahabbah ka Allah. Lamun urang boga nikmat tapi teu matak nimbulkeun mahabbah ka Allah, lain tapakur ngaranna. Nomor katilu dina janji Allah. Tapakur janji Allah dawuh Allah, lamun anjeun salat berjamaah eta pahalana 27 derajat leuwih alus dibanding salat sorangan. Tah ku aya janji Allah mah kitu timbul resep ka Allah. Timbul resep kana ibadah. Eta bentuk tapakur ngaranna. Kaopatna atawa kana ancaman Allah. Ku Allah diancam lamun urang wani-wani ninggalkeun salat bari jeung haja pajazahu jahannam khalidan biha maka balasanana neraka jahanam langgeng di jeroana. Lamun urang
ngajaja dina salat reisieun urang teh reisieun eta bentuk tapakur tina ancaman Allah. Terakhir tapakur teh nyaeta tapakur tina gagabahna urang hate kana masalah taat, gagabah diri kana taat. Lamun urang aya batu mah salat urang teu salat, batu berjamaah urang teu berjamaah, batu ngaji urang teu ngaji. Mun nya urang tapakur dina hate kudu rei aya rasa era. Lamun teu era acan batu ngaraji ngabling ka manana nya? Bari ngaos. Oh ya sok atulah anu acan hayang euy. Eueuh era acan dina hate, eueuh tapakur hate. Ningali batu ibadah urang teu bisa ibadah eta kudu aya rasa era gitu nya. Nah, ari era teh nya naon? Murang kedna hate era ngaranna gitu. Sabab ciri-ciri maut na hate teu ngarasa sedih, teu ngarasa prihatin ku tinggalna ibadah tina awak urang. Urang teu bisa ngalaksanakeun ibadah, teu sedih-sedih acan. Batur mah ibadah, batur puasa sunat, batur mah aya berjamaah, batur mah ngaji, batur mah ayeuna alaya nu geuring, batur mah ayeuna alaya nu maut. Urang teu ini teu wajib batur teu sedih-sedih acan. Teu kieu, awak aing kawas naon ieu? Batur mah itu bersosialisasi ngabring alaya nu maut. Alaya nu maut ibadah ka ciri iman. Alaya nu geuring ciri iman. Ai urang teh hanteu cicing mah di mah. Ieu teh kudu aya sasedih na teh mun teu sedih-sedih acan eta mautul qalbi paeh ta teh. Naudzubillah min dzalik. Cekap merasa kitu nya jeung ngajenkeun deui wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.